Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng simkuring Kevin Uday alias Engkus. Dina danget ayeuna simkuring bade ngadengingkeun anu janten judul neraskeun kamari teh. Nu janten judul Ngalakutu episode bagian kedua. Mugi-mugi dongeng danget ayeuna janten kahibur kanu ngadangu. Ras janten pangbebenah kanu nuju ngalaan kutu. Yuah pemirsa, supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jejungna ngeunaan ngalakutu bagian kedua teh. Yuah Kemon ngititin ngampi ka jero manehna bari bangun kesel oge da teu wani nembal atuh kaninina anu rada kasoho rada galak ceuk tetangga oge nyetitin ngampi manehna ngampi jadi kata pas imah hareupeun TV bari lalajo SpongeBob ai matarsi masih keneh nagolodog dumeh tadi geus capek leumpang teh heleran mulai beas 2 kilo bari sakepeung mah haleuangan lagu The Beatles matarsi teh bari tuluy nyupah di nagolodog ai di pawon katempo masih kene nyendong nasi nyetitin eker ayeuna mah eker ngahurungkeun hawu anu tita tadi acan dihurungkeun sedengkeun adina si Titin anu bungsu masih kene main kaleci tapi ayeuna mah main kalecina naburuan kusabab rada ngamusuh kalanjekna ka nyetitin rada sok pagetreng wae gitu tah pemirsa. Ayeuna ngeunaan adina si Titin anu bungsu nyaeta si Udi manehna teh keur main kaleci biasa bare heheotan nyaga leutik keneh tapi da geus bisa heheotan manehna teh lagu cangkurileung heotna teh kaleci teh dilung hiji main sorangan main kalecina ge tuluy dicentangkeun ku ramona anu katuhu masih keneh ku curug nah istilah nama katalah nama curug bau bari rada lehwan si Udi teh anteng main kalecina manehna teh lamun nyamperkeun kana kalecina sok bari rada lumpat sendal make sendal gaban nah eta sendal anu aya gambar gaban tegung si Lila si Udi digerowan ku indungna Ceu Itok Udi di mana ulina ceuk Ceu Itok ngagarwan ka budakna nu bungsu si Udi teu nembal ditanya kitu ke indungna teh domeh manehna keur anteng jongjon main kaleci di buruan ti pawon ka buruan teh lumayan rada aya jarakan kirang langkung aya kana 8-10 meterna digerowan deui eta mah si Udi teh ku Ceu Itok teh Udi hei cicing wae teh Iting di mana si Itok si Udi ceuk Ceu Itok sarua si Iting oge teu daek nyalokan teu daek tembak karena pertanyaan indungna
Ai si teh nyeting masih kene anteng mah ngalahan kutu malah enak mah rada bergengsi si kutu teh ditendun heula dina pisin warna bodas seluruh meja ai sukuna bari sila nyiting teh buuk dirumbaikeun eta kutu meni loba sakapeung mah disisirkeun ku sisir kerep sakadeung sakapeung ku ramo-ramona tekung selila yendongna ceuitok teh ngomong deui pok-pokanna teh kos kieu sok sia cari cing wae mah dibere jajan sia mah dibere nyatu sia sanggeus ceuitok ngomong kitu ka budak-budakna eta mah langsung budak-budakna teh nalempar ka indungna nyama ieu di rong Pak Mu abi ieu di tempat si mah ieu keur ngalakutu mah nganaon sih ih cek nyiting bari manehna mah anger jongjon ngalaan kutu dina huluna sarua si Udi oge adina nu bungsu nembah karena omongan indungna yuk di dieu mah di boroan men kaleci cek si Udi nembah omongan indungna ceuitok sanggeus nembalan kitu teh barudakna ceuitok matar sih lumayan ngomong kasih nyiting mapatahan deui kaindung teh mun ditanya teh kudu gewat-gewat nembalan ulah cicing wae kitu naon deh udak teh ngajarkan ku kolot teh kudu nurut kolot teh mempengaraya keneh geus areueuh mah sok sia kadaruhung geura cek matar sih bari angger mah nyapek seupah dina bibirna tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna ti Simkuring Kepin Uday alias Engkus mugi-mugi janten panghibur oge pangbebenah kana manah yuah pamirsa wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga kemang